Kanyahoan aya nama ku bapak. Budak nu salila ieu ku bapak dibangga-banggakeun ternyata pecandu narkoba. Cek, abdi bade curhat tahun cek. Abdi kamari ti dokter. Saur dokter teh abdi gaduh panyawat koneng. Leres eta teh cek. Atuh da abdi ge bingung. Geuning disebat panyawat koneng. Nya naon tandana? Eta untuk si Oce koneng. Cek, kita diulang-ulang wae. Ka rumah sakit, tapi poho di jalan. Cek, entong pusing-pusing, cek. Cicing we di tengah jalan, engke jadi anterkeun ka rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, cek. Nya, engke seueur katabrak, tuluy dianterkeun ka rumah sakit. Urang data runcingan, Mbak. Ari bahasa Sundana polisi tidur naon? Polisi anu sare wae atuh. Lain, garinjul atuh, jalan tak rata. Yeuh, ari bahasa Indonesiana pamajikan rek ngajuru di bidan naon? Gampang. Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesiana gorengan. Jelekan atuh. Coba yuk, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A naon? Nya wortel reuneuh ku vitamin A. Sepatu Cek bisa ngabedakeun teu antara sepatu kulit asli jeung sepatu imitasi? Teu nyaho. Kumaha cara ngabedakeunna? Babari pisan si sepatu sina dicocok ku reungit. Lamun si sepatu bentol berarti tandana sepatu kulit asli. Kaburu kagareuwahkeun kudu ngaronda. Atuh teu jadi ka bangsa tanananya. Teu di jero imah mah ngan eta be hayam di kandang pipireun imah hiji ku bangsa lain kudu ngaronda.
bapak, budak nu salila ieu ku bapak dibangga-banggakeun ternyata pecandu narkoba. Rek jadi naon neng hirup maneh lamun geus deukeut jeung narkoba? Nah, hari bapak make narkoba, sumpah nage henteu. Eta tadi kadang ku bapak, maneh ngasupkeun tablet naon eta teh neng? Tablet turun panas, Pak. Hah? Turun panas? Nya kunaon kitu? Iya, Pak, kopi titiis-tiis. Dan Cek. lagi nih. Action. Urang datang rucingan, Mbak. Iya sama. Cicing malema. Wah, itu kejakan kedebok. Action. Babari pisan, ceu eta saca